Wih lobaan nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal jalanan nih, awitan ti tuku opak ya. Pesertana seueur deui aya mah ya, komplit pesertana. Tah, make sendal capit eta mah. Tah, tah setelan anak ieu ieu mah. Setelan anak gitu tuh. Lumayan ini mah rempeg euy. Lumayan rempeg ini mah. Alit ya geus absen 3 bulan karek aya deui. Waduh. Nah, ieu peserta baru ya. Aya peserta baru Tibu Rintik. Ibu teh Tibu Rintik, Bu. Oh, peserta baru Tibu Rintik ieu. Jeung si akangna ieu menang ngitung cenah eta teh. Karek aya wangsit ayeuna. Karek aya wangsit ayeuna teh Tibu Rintik jalan-jalan eta. Ayo. Oh, siap breng. Oh. Si Neng Gina mah meuli heula ieu cenah, meuli heula lont ieu non. Neng Gina. Oh, seula lah kayak orang lanjut deui lah. Pokona mah rame ieu. Ngasuh ibu-ibu. Bilih bade aya nu nitipkeun ibu-ibu, ya. Nih, rek jalan-jalan. Aya ani euy dulu urang euy. Ka dinya nih ka mana ka Cimarga kali itu Ciasep ani jeung saga dia Eta dua. mana jeung nyonya si oh aya heeh ayo nih sip ka dulur urang di Bandung karek amprok lagi ke jalur anyar ya ke jalan Koter Mang jalan-jalan Mang hai Mang Koko ngabring gesep ini mah. Ayeuna mah jalan dan teu lulumpatan teu ini mah. Nya. Nya ka dieu. Tah bade ka jalan Koter ya. Ha. Ka jalan Koter ya. Piknik di kota we, kurilingan di kota ieu mah. Kadi itu cenah eta mah jauh kok. Beda rute sana kali itu ka Jambu. Kanu angkot heula ti dieuna turun di Jambu teh. Nya Geung. Si ayah mah kanu angkot heula turun di Jambunya. Lain lobang ngopi itu itu mah. Mana itu di? Mana itu nu sawaren itu? Si Agung minta telepon tadi itu kah? Kumaha kapok ngan sakali ieu teh. Kapok aya tugas negara itu. Aduh ngan sekali-kali. Pare. Sampai ngan sekali-kali na eta. Aduh. Ngantosan heula sanes. Ya rek ka mana atuh? Oh aya balad na di dinya. Geula ngantosan heula sanes tuh. Oh, tah iya Jalan Koter. Ah, ieu Lebak Bungur. Beli tos lami teu ningali Lebak Bungur ya kieu ya. Lebak Bungur Jalan Koter. Ayo. Oh. Tah, ka mana ayeuna? Aduh. Rame gini jalan Koter kaung luwuk selebet kaung luwuk ini bilih tos lami ya nu nonton ka dieu ya ngantosan heula nu sanes lah di pos kamling asa tuh waduh
Geus naon. Waduh alus ieu na jaketna euy. Tim RR. Aduh euy. Tah. Hitung sabaraha urang ayeuna ieu teh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wah. Sakitu lah. Jalan Koter ya. Jalan Koter Kaung Luwuk pemirsa. Terus dugi di terowongan Ciruum ya, tol Cisumdawu pemirsa. Ini jalan-jalannya. Dari tadi di Jalan Koter. Jalan Koter Kaung Luwuk. Sekarang mau ke Cimarga Desa Karanglayung. Rame. Rame. Tuh. Emungeunnya. Mungeun. Tadi di rada caang ge. Panon poe Dek, geus sabaraha kali ngaliwat ka dieu, Dek? Sering, Dek? Sering. Oh. Ieu ka Ciruum sabaraha kali, Neng? Oh, geus saril kali. Tah, ieu nemean ka dieu nya. Nemean ieu. Bade ngegel naon? Ngegel batu. Tuh bisa ditanya. Tuh bisa ditanya si Bapak Rian euy. Ayo. Ieu mah geus sering ka dari ieu mah jalur biasa ieu mah. Jalur biasa ieu mah. Tapi enak lah dihandapkeun terowongan ya. Handapkeun terowongan tol Cisumdawu ya. Terowongan tol Cisumdawu eta naon kene wae cenah teh? Ngabantuan naon? Ngabantuan tarik-tarik jeung serame. Naon ngabantuan ngadorong naon? Mana? Eta sahadi eta nu tukang aya keneh. Si Alit si Ageng. Oh. Sugan teh barudak sing barele. Sugan teh sahaji. Sugan teh barudak barele teh dari akaming asmi. Aya kiceuna. Woi, boro. Naon eta ngopi naon, Kang? Waya kieu. Waya Batal. saha nu make geula? Haji batal. Woi, boro. Gila-gila teuing atuh. Si Arif kata ya Pak, si Arif mah. Kudu pangheulana lit ke mah. Ya cing oke. Jadol teh. Nah, atuh. Tuang naon Cuk? Tuang naon? Aduh, tuh. Kok kading geus jauh atuh tuh. Kayak ditinggalkeun gitu. Balik aing nu dengar. Kanu ojek. Iya ya. Balik ke Cimarga ya. Nah, rawaseun persawahan nih. Melintas persawahan nih balik ke Cimarga kita teh. Ayo, siap. Oh. Bagus lah. Oh. Oke lah. Di mana itu? Tuh di mana itu, Bu? Cimarga. Oh, Cimarga. Itu terus tuh ke Cimarga ya. Terus tuh ke Cimarga. Tapi mau Bu. Tah Cimarga itu ya, anu tos lami teu ka Cimarga ya bilih sono ka Cimarga rasa kedik ku abdi di slip ya Cimarga. Oh, gila. Ih, anu warawuh geuningan. Aya nu wawuh geuningan di dieu. Waduh, ieu. Bener ya. Parhan mana di wae eta? Parhan mana di eta? Oh. Rek dibawa aja kan? Rek diajakan.
Asa Pak Guru ingin anu ngeuming euy. Ayo Cimarga ieu pemirsa lah. Euy aya nu tos lami teu ameng ka Cimarga ieu. Bumi panggung masih aya. Mantap lah. Motong jalan ya pemirsa. Motong jalan di Cimarga mereka mana itu langsung kasih asem jantan teu ka parapatan heula ya motong jalan ka dieu sauna langkung caket cenah ieu. Oray-orayan. Oray-orayan. Aduh poho tadi hitung euy. Sepangitungkeun ge nya. Loba pokona mah ayeuna mah. Tuh. Oh. Resep lah. Abdi mah kieu da. Resep media wungkul abdi mah sanes. Ieu, ai olahraga kitu mah nom. Kayak sekedap deui ge pasti murak timel gitu. Awas. Ayo. Heeh. Iya non, tim penyapu. Iya terus ka dia ya. Ayeuna ka kagang. Sagang ieu kagang ieu. Duka naon itu lembur naon tapi lebetna ci asem panginten itu ya. Pangnyasa lah ke diteraskeun deui ya. Oh, terus dugi ka dusun Citeula. Tah ieu mah anu bade ka Ciuyah ya. Bade ka Bendungan ka Muara Ciuyah di. Berapa kilo deh, Bang? Oh, paling 2 kilo lah. 2 kilo. 2 kilokeun we lain no. Nyanak cai henteu, Pak? Tah, sok. Geus mimiti hinyai, Bang. Matak tada di jauhan nih ke video ge. Bising ente bisa ngaburisat ke di nutarangna. Hinyai. Pertigaan ya Citeula. Pertigaan Citeula tah. Kaditu ka Ciuyah tah pemirsa. Kita mah mau ke sini. Mau ka Ugang Geureung ka Cicibubuan. Warung aya raos. Apa nama? Bentrok dengan pasukan mana ya di waya? Ya di Cimar. Iya Citeula Cikonang ieu. Iya Citeula keneh. Grup mana ieu? Cilencang. Oh, sip lah. Anjir euy. Ieu lencang ieu, grup lencang ieu. Sip lah. Hayu neng rek ngiring cik amang ka dieu. Citeula keneh ieu teh nya. Oh. Nah, terus lami teh ka dieu. Perbatasan Citeula sareng Cikonang cenah itu. Tuh. Terus dugi di TPU tempat pemakaman umum Gadog Dusun Citeula Desa Karangrayung dia. Jalan-jalanan terus dugi ka dia ya. Laosin lah di persawahan nih. Di persawahan ya. SD mana? Cibuan 2. Kelas? Kelas 4. Itu kelas berapa? Kelas 2. Oh. Kelas berapa, Ceng? Kelas 1. Ini kelas berapa itu? Kelas 4 tuh. Tuh, tah. Kelas berapa ya? Terus dugi ka dia ya. Pemakaman umum Gadog. Oh. Tinggalan tuh dah. Kudu duaan wae.
Teburang teputing padu duaan wae. Gadog gitu. Apal tuh yuk. Lihat apal tuh geus. Para giyok itu tah. Tah. Peranti nyingseunan pramuka di dia cenah ya gadog ya. Peranti nyingseunan pramuka di gadog di dia ya. Terus lah. Amprok jeung rombongan deui yeuh. Rombongan ieu rombongan di mana yuk? Rombongan kaum Lubuk. Wah, rombe euy. Oh, kamari jeung cacaban ieu rombongan loba euy resep euy. Ieu rombongan mana ieu teh sarua kaum Lubuk kana yeuh. Gelo euy. Aduh. Berjumpa jeung salemur ieu mah yeuh pancakaki moal urang. Boga dulur tuh. Tah, geus lah. Geus dugi ka mana ieu teh nalika Kacipata teh leumpangan teh ya. Oh. Oh. Terakhir ya. Oh bener euy pangnyana nu tukang tuh. Beri calang apa tuh ngarek katingali rehap ranyuk. Terus jalan-jalan minggu pagi ini sudah sampai ke Cipatat. Sebentar lagi sudah kita sampai ke rumahnya masing-masing ya. Terima kasih ya. sudah menonton tayangan ini. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.